Wek, kemana wek? Oh biasa we ngomekeun cai we gede. Ayo, homekeun cai na dipake naon eta di imah cai. Oh dipake ngamanian muning. Reman. Di mana ya? Ditonggoh wek, geus gawe. Oh naon eh. Bukan beas euy. Nebaskeun tuh cabe tuh tebaskeun we. Cabe naon coy? Cabe sabangsaning keriting, cengek, wah, cabe benot aya. Yang sabaraha eta segitu? Bae 200 nya keur kapepet urang mah. Loba tapi Teleponnya ke lebet rek wani moal ieu teh. oh baiklah. Bra, 200 teh. 200. Ya, oke. Itu tuh Mana? tuh di tonggo tuh. Anu handap ka luhur. Oh nya urang jelikan lah urang. Rek heula haji ge tilikan lah. Oh bae nang cai we. Alah, naon si Haji ulang na jolodog sampeurkeun we. Jengeus burit ieu teh euy. Barang can bebeunangan. Karek tomat teh ieu teh sarupa euy. Naon Ji ngahulang na barung. Oh, euy ieu teh bingung nek tenengan barang bari geus burit euy. Can Barang? bebeunang heueuh. Aya di dewek lah. Boga barang naon maneh? Aya cabe. Di mana? Tuh itu nu ditonggo. Oh, Baiklah tebaskeun kabeh. eta natanyakan. Oh, pokoknya tuh itu teh handap ka tonggo. Hayang sabaraha? Baiklah 3,5. We. Kieu we lah. 300 nya. 200. Aya 100 lumayan. Oh, baiklah Ji. Yo, duitnya yo. Nah, Yo, Ji. yo. 2. Tah ieu 100-nya. Oh, 200 bener. Nampi atosanya, Oh, sok. barangna. Oh. Sama di handap ka tonggo. Siap. We kabehnya. Kagok geus burit teh kebayar Oh. ya segitu ge. Malah belah kalkum euy. Oh. Alhamdulillah euy barang teh meunang ti si RW. Urang ilikan bari ngala saeutik-eutikeun. Naon ye euy? Cabena geng sledis ieu teh. Ngan geus kurinang deui. Aing mah ditipu ku si RW ye euy. Rugi 300 aing mah.